Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cokorladog. Kita pagi ini akan mengeksplor suasana alam pedesaan di daerah penyingkiran ya, Ciamis, Jawa Barat. Oke bro, kita jalan-jalan di pagi hari ini ya. Sehat selalu buat anda-anda semuanya, oke? Mapai jalan satapak di tengah-tengah sawah, isuk-isuk keneh. Remis Janari masih kene nararempel dina jukut. Udarana meni seger sejuk bro. Alam priangan kenca katuhu pasawahan loba liang belut bro. Indah alam priangan bro. Panon poe masih meletek tibeh wetan. Remis Janari masih kene nararempel dina tung 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 jukut. Kahirupan alam priangan timur Ciamis bro. Wah, tuh aya balad ngarona jeung balad ngaliwat bro. Mangdana eukeur ngomean jagat anu raruksak rarempag ku banjir bro. Gaduhan bubut. Bubud gagaduhan bro. Balong bubud teu kaurus bro. Nyebrang jembatan Sirotol Mustaqim isuk-isuk keneh bro. Nempok kahirupan dibeh tukangeun imah di panyingkiran bro. Sina lempeng pak, ngagaritna sina lempeng jika make jidar atau penggaris. Iya patani manula anu ngarora mah naraek bit indit ka mall nararegong di kota. Patani manula we anu aya mah di lembur teh. Ibu KWT sana sih teh, kalau KWT, aduh ya mah KWT teh bener-bener ya mah terlatih. Aduh. Ahon. Ya Pak Dedi, Ibu KWT keur melak pare, Pak Dedi. Segala rupa teh KWT melak cabe di hareupeun imah. Itu. Kabeh segala rupa ka Kang Dedi keun we. Kang Dedi ya budak bangor ya Kang Dedi KWT keur digawe naon deui sok segala rupa jeung Kang Dedi. Tuh Pak Haji keur ngadaweung di saung kabayan bro. Pak Haji Jajo arek ngala sakadang jaer yang dahar isuk-isuk sarapan pagi cenah. Ngajakan isuk-isuk keneh geus ngala cacing. Ngajakan nguseup ngala jaer kacola. Alam priangan bro, indah walungan. Menilaliuh loba lauk nilem beunteur bro. Alek dek balong bro. Cai curcor di lembur kuring bro, di Pangumbara balong jeung pasawahan ngampar luas peuting diguyur ku hujan. Isuk-isuk salaleger tatangkalan kacebor. Cai di walungan rada gede bro. Curcor cai mantak waas, mantak indah, mantak ngeunah karena suasana seger bro, seger. Cai herang walungan pancuran alam indah priangan. Mang Kuse, selamat pagi Mang Kuse. Saung tempat ngadaweung si kabayan ngeunaheun euy. Paragi ngaliwat jeung Kang Haji. Aduh, ditukangeun imah ya bro. Panyingkiran Ciamis, Jawa Barat bro. Di dia bro nih di saung Pak Haji Jajo di lembur kuring di Pangumbaraan. Tukangeun imah dalek dek balong jeung sawah bro. Mang Kuse. Mang Kuse. Di balong Pak Haji arek nguseup jaer.
bari niis geus beak si kopi naogenan bro. Ayeuna bagian beraktivitas nguseup jaer bro. Oh cai curcor balong dalek dek bro. Oke bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye bye bro.